Poe ayeuna mah anjir capesan mah euy. Ayeuna ka mana ente? Wah jadwal ke mana-mana ini nama ieu teh Guru. Ayeuna tuang ka 5 urang we heula. Naon rek udang naon? Atuh naon wae eureun heula daripada ieu panas ieu kudu lelumpangan we ayo hasil can meunang. Bet. Heeh, nah. Nepi we aduh tah ieu mah urangnya puro. Aya. Jeung di dieu we heula ieu. Aduh, da teu peperen ieu teh euy. Belah di dieu we. Aduh, anjing pergi ka imah maneh. Heeh, meuni capek kieu. Rek kumaha ieu tuh bebenangan acan, duit can meunang. Oh, tadi dagang itu ya, dagang non teh tutut, ieu teh tutut rendang teh gagal heuy duh. Tadi teu berhasil. Lain. Aduh, anjing panas-panas teuing ieu teh na ucai. Hah? Naon? Aduh, saya ngalamun mikiran rendang pirang yang tadi di jalan. Urang duh mikiran naon ya. Bode lah geus Rendang pirang. kumaha. Aing panas tuh kuat ya yang cai. Oh, hayang cai. Aing yang cai. Oh, loba nih urang cai mah tenang, daguan heuh. Pangakot kanya. Heeh, sakedeung. Kela. Jig. Oke. Ya, teuing mau cai teh ieu teh. Kemana nya? Kira ku aing tah mau cai minum sagelas. Teu kuat. Aduh, panas-panas tinggal Gusti. Ini haus aduh. Jeung naon deui segala cai aing mun lain tamu aing moal dipujuk. Aing si Ahmad segalasan kudu moal cai segala. Jeung naon ieu cai si Ahmad eta moal cai. Lah, udah ngaranna ge tamu kudu dimumule meureunnan. Ke aing dibere we ya, geus lah kitu jemahi meureun. Ya cai, mahi sakieu. Bawa ka dia. Ya, cai kudu nganuhunkeun ka urang teh maneh teh, da urang mah sagala ge dititah daek, urang mah kop. Aing mah nitah mau cai nginum lain cai kieu. Ieu jeung naon? Ya, ari nitah sing parele gerak. Yuh ngarti we atuh ngarti ieu teh panas poe aing teh haus hayang nginum. Maneh mah belenggung tuh da teu di sakola. Maneh nu belegug ka dieu tungkul. Nitah sing parere heula. Tungkul parele caci mah.